Welas asih ka makhlukna laksanakeun parentahna laksanakeun parentahna teuing kana cegahanana hirup rukun ora suci tapi kena hirup rukun ora suci alus laku hade budi bawa diri sintariti dadana ka maha suci urang nampi rahmat Gusti urang nampi rahmat Gusti Bapak agama jangan dari gama kudu hade jeung sasama gunakeun amin ya robbal alamin muga Gusti nang tayu